Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna kantun bagian anu ka 40 hijinanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, anu teu acan komen kantun komen heula. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 40 hijina. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Pikeun anu kasakitu kalina Mbah Buyut keling saketi nepak batu tempat pangdiukanana lalaunan. Serta leuwih hebat deui tumerapna harita. Angin ngagelebug leuwih tarik disabudeureun wewengkon Guha Maung. Sarta nembrag kana awak Sersan Joko anu langsung ngajengkang ninggang awak si Aseng anu kabeneran karek bisa nangtung deui tina rubuhna. Koleang gebru. Antukna geus teu bisa dipondah deui, duanana terus pating gelerok kaget jeung nyeri. Komo si Aseng mah leuwih parna nyerina lantaran katinggang jeung katindihan ku awak Sersan Joko anu seseg tur busaka. Hiu kupus gelebug des jengkang koleang gedebut. Aduh berat Sersan, berat. Si Aseng gogoakan nyebut berat. Korejat. Sersan Joko gancang ngorejat. Si Aseng ngoneal hudang lalaunan bari sumengir. Mbah Buyut keling saketika denge seuri lelenggakan di jero guha ngumbar kasukana. Sorana mungguh ngandung aweuhan. Nyi Romlah anu tita tadi memang ngabandungan karena tindakan Mbah Buyut keling saketi. Hatena terus ngagerentes ngomong sorangan. Irahanya aing dibere ilmu ku Mbah Buyut keling saketi anu sakitu hebatna. Kalakah geus lila weh aing cicing ti mimiti lumampah tug nepi ka cicing di dieu. Sida maraseta ngaringku keneh deui can pulih sapinuhna kaayaan awakna.
sedangkan diri aing ingat baik kanu jadi anak ieu teh pawana sona keur naraon hidup di lembur jang anu pastina oge bakal neangan indung anu indit teu pamit. Ieu emak pawana sona Mbah Sono hayang panggih jaba emak ngarasa jiga anu keur nyiram betayang bae ngadahar anu hasem-hasem. Piraku binih Kang Jangkung karek jadi mah jadi rahim aing asa geus lila maotna oge. Kitu gerentesna hate Nyi Romlah dina waktu harita anu awakna oge katara rada bareukah sarta resep ngadahar buah-buah ngora. Kumaha Mbah Buyut, eta dua jalma geus diuji, ceuk Damaraseta deui anu masih can bisa gerak. Kageteun euy, ngadon patindih-tindih tuh ku dewek dibanding-bandingkeun bieu teh. Mbah Buyut bisa ngabandingkeun jelema ti kajauhan gitu. Nyedang tuh bisa dewek mah naon-naon oge deuleu. Ngabandingkeun jelema dewek mah teu kudu dikadeuketan, ti kajauhan oge begug dewek mah deuleu Damaraseta. Tah, kasempetan anu hade Mbah Buyut bakal bisa ngebandingkeun si Giwang katut si Ambu Sulasmi jika nama ti kajauhan. Sarta ayeuna mah kudu parae eta jalma-jalma teh kasup si Eba oge moal kudu nurutkeun kana aturan si Tuan Bule. Kuring melah sebab kuring hampir bae binasa ku si Giwang budak setan bah. Moal bisa hari gitu mah euy teu sagawaya ieu ilmu digunakeun. Ieu ilmu khusus pikeun ngabagiakeun jalma anu bakal ngambah ka tempat di mana dewek ngajedog lain keur nyerang ka tempat jejen. Oh, kudan teh kitu nya Mbah Buyut. Aya aturanana eta ilmu teh geuning. Oh nya, Nyai. Cing, minta cai asak akang. Akang hayang nginum ya Nyi. Oh muhun, mangga Kang Damara. Ceuk Nyi Romlah. Mun parang Damaraseta menta nginum atawa dahar tara kaleken sok langsung dae. Pun kitu deui mun seug dititah ku Mbah Buyut keling saketi Nyi Romlah teu wani baha. Ngan sadaekna Nyi Romlah tapi hate mah sok galecok ngomong sorangan. Aing teh dijieun babu we meureunannya. Geuning unggal poe teh gawe ngan ukur kieu we jeung kieu. Ceuk geurentes hate Nyi Romlah. Damaraseta dikaulaan nginum jeung daharna ku Nyi Romlah pedah kayaan warugana can pulih. Mbah Buyut keling saketika denge nyarita. Kabeh ilmu mah aya aturanana deuleu. Teu bisa gampang kitu bae ngagunageunana. Sarta ayeuna dewek boga deui ilmu jejen anu leuwih hebat dur aing. Hiji ilmu pikeun narik waruga jalma anu memang anggang di tempat dewek cicing. Si Azeng jeung si Tarsan Joko anu maji ngemuka ruas patali jeung kajadian anu tadi karandapan ku dewek arek disenaot sina lumpat ka ieu tempat. Memangna eta dua mangkluk aya di mana kene kitu Mbah. Eta jalma teh ngadon ngajerdog mikeun kacape jeung karuas. Nyuhan dina hadapeun dadangkalan. Dasar jelema epesmer wungkul karek kitu langsung ribu. Sieun ongko jigana mah Mbah Buyut. Aneh ku angin ngagelebug ngadadak. Sok geura uji deui kainya Mbah Buyut. Eta dua jalma teh geura coba deui. Memang bener naon anu dilisankeun ku Mbah Buyut keling saketi teh teu nyalahan. Sersan Joko katut si Aseng satu tas ngarandapan hiji kajadian anu cikeneh lumangsung. Duanana ngadon terus ladeureuh dina handapeun tatangkalan anu ieu. Dariuk dina amparan jukut garing. Sedengkeun kayaan jalan mimiti poek lantaran wan Cibeurang geus meh kasilih ku wan Cipeuting. Wayahna
urang bakal ngalaman kapetingan di jalan ieu euy, cek Sersan Joko. Gara-gara tadi urang jadi kapetingan di jalan Sersan, cek si Aseng nembalan. Gara-gara kejadian tadi urang jadi kapetingan di jalan. Padahal geus nepi ka wewengkon gua maung ieu teh nya Sersan. Memang geus nepi ka wewengkon gua maung nama ieu teh. Ngan ieu tempat kawilang rada anggang ti gua maung anu sabenerna mah. Sok urang sarekeun heula ayeuna mah. Isukan urang teruskeun deui lumampah. Tapi kade tah bisi pareum sinu durukanana euy. Tambahan deui suluna ngarah tetepurung. Sip, tenang soal senudurukan Mas Sersan moal pareum. Duh, nasib nepi ka kieu-kieu ngalaman sare di leuweung. Dua nana taya deui pilihan kapaksa sare teh di perjalanan sabab kaburu kasapih ku wanci peuting. Ngan karek oge dua nana pating goledag ngagoler dina amparan anu masih garing. Ngadadak awakna dua nana jika aya nu ngagerakeun jeung ngadalikeun. Sersan Joko katut si Aseng narangtung sorangan hese di bendungna. Ai kunaon aing jadi kieu teh alah alah kuring oge sarua Sersan awak jadi gerak sorangan kieu alah kumaha Sersan ieu alah ieu leungeun kana kolor alah. Dua nana terus dibeberagek nahan badana supaya bisa dikadalikeun deui ku sorangan. Tapi aneh, dua nana beuki naker tanagana mangka leuwih kuat deui anu ngawasa awak marehna duaan. Suku-sukuna maksa gerak pikeun lumpat. Be utun be jabang be sugma be ragana kadieu sia lompat be kadieu lompat kadieu. Mbah Buyut keling saketi di jero guha kadenge ngarapal jang jawokanana ngajadikeun Sersan Joko jeung si Aseng geus teu mampuheun deui nahan geter eta kakuatan sarta durug-durug we. Dua nana lompatan jika ngahaja hayang balap. Jeung sanajan loba akar gelede oge katut babatuan. Dua nana bet tekung Siti Tajong atawa ti kait sukuna. Estuning mulus rahayu tur aman nepi ka anjogna kahareupeun lawang guha maung. Bari maranehna teh satengah teu sadar mangsa ngarandapan eta kajadian. Tapi barang dua nana nepi kalawang guha maung tembong napasna pating harega. Bari sakapeung muterkeun paneteupna ka sabudeureun eta patempatan. Aseng, urang teh geus aya di lawang guha maung geuningan euy. Cek Sersan Joko bari meh teu percaya kana naon anu karandapanana. Tapi si Aseng oge malah sarua can yakin harita teh kana eta kanyataan. Piraku Sersan, cikene urang tepan jauh kene ka gua maung manya ayeuna geus dihareupeun gua maung deui Sersan, cek si Aseng. Heueuh nya eta dewek oge teu ngarti euy. Nah ujug-ujug aya di ieu tempat euy. Moal kitu tadi urang aya nu metot mah terus nepi ka dieu dibetotna Sersan. Dibetot ku sahari lain manya aya nu metot ku marodel teuing maneh mah ngomong teh. Dibetot kuno ngagege di tempat atau jika nama Sersan kusaha deui atuh. Dina kayan keur kitu cakaka kadenge aya suara nu seuri meninya kakak. Atuh puguh we tumrapna ka si Aseng mah lain deui ruasna jeung sieun. Nepi ka teu sadar harita si Aseng ngagajleng terus nangkod kana beuteung Sersan Joko jiga budak dipangku ku bapana. Ala sia Sersan aya jurig seurik ka urang euy, aya jurig seurik. Ampun jurig, ampun ulang ngaganggu aduh ampun. Sersan Joko jadi keheuleun ku pamola si Aseng model kitu. Setengah dibebeutkeun si Aseng terus diecageun kana lemah.
Ari maneh nanaonan ieu teh Aseng. Turun sia kunjuk turun. Ngomong-ngomong jurig teuing gawe saya turun. Set bluk. Aduh. Si Aseng jadi nyengir nahan ka nyeri. Da puguh cungcurunganana seueul ti teuneuk kana taneuh. Anu seuri kadenge deui beuki handaruan. Eta anu seuri teh geus pasti. Sora seurina Mbah Buyut Keling Saketi anu ngandung geter tanaga lapisan. Si Aseng tayohna bae salila ieu borangan ku jurig sabaraha kali mahen arek kabur. Sersan, aslina ieu teh gua maung teh. Nah, aya nu seurinya. Jurig beureunan euy. Hayu kuring marek kabur Sersan. Cek si Aseng. Sersan Joko teu panuju kana sikap si Aseng jiga kitu. Terus we disentakan. Arek ka mana maneh Aseng? Ngajerog sia teh. Dewek yakin anu bieu seuri lain sora ririwa deuleu. Soalna di jero gua teh pasti aya damara seta katut guruna teh Ki Gebleg. Hayu, urang ka jero hayu. Sersan Joko gancang ngajakan asup ka jero guha. Nya sok atuh Sersan diheula. Cek si Aseng teu loba dicarita. Sieun disentakan deui ku Sersan Joko meureunana. Terus we nuturkeun asup lempang muru ka jero guha mau. Mbah Buyut Saketi kudu moji dina jero hatena kana kaludeung jeung kawani Sersan Joko. Sersan Joko anu keur lempang jeung si Aseng akhirna anjog oge ka jero. Sarta di jero aya 3 urang jalma. Tur kadatanganana langsung dibagiakeun ku sora anu geus teu bireuk deui. Bagea Sersan, Aseng, bagea. Aranjeun duaan, akhirna daratang oge ka dieu nepungan kuring. Wanokeun, ieu guru kuring nu katelahna Mbah Buyut Keling Saketi. Anu pernah jadi guru Ki Gebleg guru kuring. Oge anu geus nulungan kuring nalika arek dipaehan ku si Giwang teh mangkukna. Oh, nepangkeun atuh sim kuring Sersan Joko Mbah. Sersan Joko gancang harita manggut bari munjungan ka Mbah Buyut Keling Saketi dituturkeun ku si Aseng. Sersan Joko katut si Aseng ngarti kana kayan Mbah Buyut Keling Saketi anu nyidem komara jeung wibawa dina surat panona mungguh kuat. Mangsa patarema 2 leungeun bet karasa panas ngaheap. Terus nyaliara kana leungeun Sersan Joko katut si Aseng. Nepangkeun sim kuring pun Aseng Mbah. Cek si Aseng bari ngageleter sorana teh. Hatena beteratug tutunggulan nalika bantrok paneuteub jeung Mbah Buyut Keling Saketi nu sakitu seukeutna. Sugur si laing duaan. Akhirna daratang oge ka ieu patempatan. Kadilede si damara zeta ayeuna kayana kumaha. Cek Mbah Buyut Keling Saketi bari ngabagikeun paneuteupna. Sersan Joko gancang manggut deui bari ngawalon. Kuring bener-bener milu prihatin kana kayan damara zeta Mbah. Mudah-mudahan we sing gancang pulih deui kayana Mbah. Si Aseng oge sarua manehna ngarasa prihatin malah leuwih. Sabab manehna mah pernah jadi murid Damara Seta kelayan lila bebarengan di paguron. Damara Seta bari semuru mahu kadenge nyarita deui. Si Giwang anu ngabalukarkeun dewek jadi kieu teh Sersan euy. Cek Damara Seta. Sersan Joko bari milu rumahu kadenge nyarita. Kuring oge ningali pisan kan eta kajadian. Nalika Damara digempur ku si Giwang. Tetel hebat oge eta si Giwang teh. Lain si Giwang nanu hebat, tapi keur apes we meureunna dewekna Sersan. Mbah Buyut Keling Saketi sarua teu panuju mun Sersan Joko nyarita kitu. Kok harita gancang nempas. Dewek bener-bener teu panuju mun eta budak kamari sore disebut hebat. Bari hareupeun dewek salaku jago kolot. Kamanakeun dewek salaku jago kolot bisa kazaingan ku budak
kamari jore anu masih kene bau kencur deuleu. Tempas Mbah Buyut keling saketi. Sersan Joko rada ngagebeg oge ruas. Sok sieun Mbah Buyut keling saketi jadi ambak. Hampura Mbah, hampura. Kuring salah ucap. Tepisan-pisan kuring manghandapeun antara derajat Mbah Buyut jeung eta budak Mbah. Dewek deuna naon ngan dadep. Si Kiwang mah pikeun dewek eueuna naonan deuleu. Ayeuna oge manehna masih can pulih lantaran keuna ku tenggelan dewek. Malahan melewi parna batan si Damaras eta can bisa ngagunakeun deui ilmu silatna nepi kadangan kiwari oge eta budak teh. Hebat. Berarti si Kiwang mun diperenan ayeuna gampang kacidam Mbah, mal bisa ngalawan. Memang si Giwang moal bisaeun ngalawan mun eta budak ditindak. Tapi lain kudu inget di tempatna aya guruna anu teu bisa dianggap enteng pangartina deuleu. Ngan si Ambu Sulasmi mah harita teh keur dikirim teluh ku Ki Samudra dukun santet. Eta jalma piraku can pae mah Mbah. Tapi kumaha mun teu modar, sabab cek getaran batin dewek mah eta mangluk teh masih kene hirup deuleu. Bisa jadi kitu ge Mbah. Da eta Ki Samudra teh geus sabaraha kali nelu si Sulasmi gagal bae. Tah kamari guanya gagal deui. Sebab kuring jeung si Aseng teh langsung mulang ka markas. Terus we idin pikeun ngajugjuk ka dieu. Sebab teu sabar hayang geura ningali kayan Damaras eta ayeuna kumaha. Tapi keke ari ki geblek ayeuna ka mana? Asa teu katingali aya di dieu geuning. Oge ieu Nyi Romlah, nah bet bisa aya di dieu. Kumaha kayan barudak di lembur Nyai? Cek Sersan Joko kakarak harita nanya ka Nyi Romlah bari ngareret. Nyi Romlah anu direretna gancang ngajawab. Puguh abdi teh ngahaja ngagabungkeun diri ngiring ka Kang Damaras eta. Nalika teu ngahaja pendak di tengah jalan. Teras tepang sareng Mbah Buyut keling saketi di perjalanan. Abdi duaan memang geus ngahaja. Saja nepangan Mbah Buyut keling saketi. Hoyong nambahan ilmu panemu geusan malespati ka Ambu Sulasmi. Nalika nampa beja Kang Jangkung tetela geus ajal binasa ku eta mangkluk. Budak abdi mah duanana oge teu arapaleun abdi indin. Duka kumaha kayanana ayeuna deui teu apa. Ari kayaan Kela. Ari kayan ki geblek kumata. Sersan Joko bari rutret katiru jalma salaku panghianat lemah cai. Kayaan si geblek ayeuna mah geus koyor ku dewek deuleu Sersan di podaran. Nah pancena murid Mbah eta teh. Nah bat diperenan jiwana Mbah. Sersan Joko heraneun. Kue jelaskeun ku si laing Damaras eta. Naon sababna dewek bet modaran si geblek nu geus taya guna. Cek Mbah Buyut keling saketi gancang marentahkeun ka Damara supaya ngajelaskeun saeces-ecesna ka Sersan Joko. Damaras eta teu kaleken. Gancang be harita ngajelaskeun pangna ki geblek dipateni ku Mbah Buyut keling saketi secara singget. Sersan Joko tembong ugut-unggutan sirahna salila ngabandungan guaran caritan Damara tandani ngarti kana guaran caritan Damara. Oh gitu geningnya jujutan ate ngarti atuh kuring oge ayeuna mah. Tah ayeuna Damaras eta iraha pulihna eta badan. Sabab mun Damara geus pulih sapinuna omat kudu datang deui ka markas. Jeung Mbah Buyut keling saketi mun keresar rumpaheun mah. Pan kitu deui Nyi Romlah mun bener geus biluk sapinuna ka Walanda. Mangka kudu daek cicing di ditu. Kalian sagala pangabutuh bakal dijamin sapinuna ku si tuan-tuan bule. Nya ari numutkeun Mbah Buyut keling saketi mah.
kuring teh bakal pulih deui dina jarak waktu geus saminggu. Tapi urusan markas kuring teh can bisa mastikeun. Sabab aya urusan penting anu kudu direngsekeun. Bener teu Mbah? Da Maraseta ngareret ka Mbah Buyut keling saketi. Anu direret gancang unggek bari ngawalon. Bener bizan Sersan. Si Da Maraseta memang bakal terecager deui dina jarak ukur waktu saminggu. Sabab ku dewek salila ieu bari tetep diubaran. Beda deui jeung si Giwang nalika digempur dadana ku dewek ngagunakeun ajian tapak waruga geni, mangka salila eta ubarna moal kapanggingan ukur aya di dewek deuleu. Bedana kumaha kitu Mbah? Si Aseng milu nempra ngomong. Bedana sabab si Giwang mah terus lumpuh daya kekuatan tanaga jerona. Moal bisa deui ngagunakeun ilmu silatna. Anggap we manehna mah geus jadi jalma biasa anu teu becus deui nanaon. Terus geunaan pindah tempat cicing di markas. Si Rombla jeung si Da Maraseta mah jelas moal waka bisa. Sabab aya urusan penting anu kudu direngsekeun heula. Sedengkeun dewek heug bae ngajedog di ditu lantaran hayang ngalaman hirup senang dewek deui. Oh gitu. Tapi aya urusan naon tah memang nambah. Kuring bisa nyaon teu. Jeung syukur mun Mbah sadia pikeun cicing di markas mah Bah. Lamun ilaing hayang nyao, ku dewek ayeuna dibere nyao. Cek Mbah Buyut keling saketi, saterusna derek-dek we. Nyaritakeun masalahna, pangna Da Maraseta jeung Nyi Romlah teu bisa nangtukeun sikep pikeun milu indit ka markas. Ngan aya untungna, Mbah Buyut keling saketi mah sadia pikeun datang ka markas leuwih ti heula. Samemeh Da Maraseta katut Nyi Romlah mulang ngalaksanakeun pamaksudanana. Sersan Joko tetela satujueun kana naon anu dilisankeun ku Mbah Buyut keling saketi. Salaku jalma sakti ahli dina widang ilmu bela diri. Kalian bakal dijamin dina sagala kaperluan sapopoena. Sabalikna Mbah Buyut keling saketi mahena oge ngarti naon anu kudu dilakukeun ku dirina nalika engke aya di markas Walanda. Loba deui obrolan-obrolan sejena di eta patempatan. Anu eusina tangtu we loba pasaliana jeung aturan kahirupan manusia sakumaha ilaharna. Tanpa mikirkeun bener jeung salah. Anu penting kahirupan pribadina bisa kajamin. Kocapkeun kiwari di tempat sejen. Bener we. Kapten Abud katut rombongan nalika marulang ka markas teh jadi bahan amukan Jenderal Gabriel Van Holden anu ti kamarina meunang kakuciwaan jeung gagal dina sagala urusan. Kapten Abud katut prajuritna anu memang marilu pancen harita seubeung ditampilingan pipina nepikeun katarapakan gareuneuk tapak ramo leungeun Jenderal Gabriel Van Holden anu meber. Jenderal Gabriel ngamuk dume pihakna hayo-hayohan bae pinanggih jeung kagagalan sarta prajuritna loba nu ajal. Sersan Joko katut si Aseng ngadon indit ka Guha Maung tanpa bebeja heula. Coba mun harita tetep aya di rombongan meureunan moal kitu kajadianana musuh bakal bisa diungkulan. Maaf Tuan, maaf. Kamari kuring geus gagal. Cek Kapten Abud ngarumasakeun salah. Malah eta kajadian teh terus ka Bandungan oge ku Nondori. Sudah Papi, jangan malahin terus mereka semua. Berikanlah mereka maaf, Papi. Cek Nondori ngalalemu bapana sangkan teu hayawan bae ngamuk. Jenderal Gabriel bari ngahegak ngatur napasna harita nembalan. Perisorot panona nu bulau tetap semu hurung lantaran keur ambek. Baik. Aik kali ini maafkan kalian semua atas permintaan anak
Aik punya wel. Jenderal Gabriel Panholdan nyobaan mereka bijakan. Nuhun tuan, geus ngampura kakuring kabeh anu geus gagal tugas tuan, cek Kapten Abud. Namun tetapi mau tidak mau harus memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal buat kamu Olang Abud. Kekaptenan kowe Olang mesti copot, mengerti kamu Olang? Cek Jenderal Gabriel Panholdan tandas. Kakarek oge Jenderal Abud rek nembalan. No atuh. Ari ujug-ujug. Halo. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng deh. Urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.